sabada muji syukur kanu Maha Agung, muja kanu Maha Kawasa, rahmat kalayan nikmat mantena anu ngalimpah ruah tayakeunatna. Oge Bapa negrakeun rasa kabagja ku ayana aranjeun sakabeh cager bager. Jag belajag waluya sinugraha. Bapa teh sabenerna aya hiji kamelang, aya hiji karempan ujang. Kahariwang atanapi bisa oge disebut kasieun. Eueuh kasieun cenah ubah teh akang. Sieun kunaon deui Bapa? Sieun ku jurig. Moal mungkin dina zaman modern jeung teknologi kieu jurig wani ngaganggu jelema. Jurig lagi apa sieun dan ku komputer jeung ku Android. Lain sieun kuno kitu maksud Bapak teh. Sanes nyawa. Sieun kunaon atuh ari Bapak? Kunaon kakwa? Sieun mah direbut batur? Tenang, mama istri satia, moal mungkin nyeleweng. Moal. Upami Bapak kama tah rada curiga abdi mah. Aya galagat. Nah kamana karap sia. Lain masalah eta maksud Bapak teh. Sanes. Haduh, karunya teuing Bapak si goreng teh nya keur aya karampan jeung kasieun. Tapi saapa urang mah Bapak mah teu sieun ku jurig. Henteu. Bapak teu sieun ku begal. Henteu deui. Bapak teu sieun ku cinggarong. Nah sieun kunaon atuh Bapak teh? Piraku sieun di udag-udag panitik atanapi sieun ku bujur katel. Nya ya Kang. Ari anu jadi karempan kamalang rejeng kasihan Bapak ya. Amoy ngacu. Wayana kiwari zaman anu keur ditiban kamarudahan rupa-rupa masalah jeung kejadian mangrupakeun kahareng-hengan pacokrek menanu mata kariwang rasaan matak prihatin kalihjan anu salah sahidena nyata temi bangga para generasian negeri para renoman ya bangsa jadi tulang tongong pangharapan negara di bangsa anu bakal datang sasatna langit kepribadian sajatina ilang cara ciri anu utami kuntur perilaku anu loyo lah sikap moral budi parangi anu diangkat pinujik jati kasilih kujunti jul dog tinggal hingga barudak zaman kiwari Incah balilaan tina jeung pancen salaku panerus bae. Eta goyang kanan, eta goyang kiri, eta goyang atas, goyang bawah, eta goyang domret, ahai, yeha, nanaonan sia teh. Serius dala ieu teh. Kalah kang ngulirkeun. Nyawa. Tuh angguran tempo kaji ku ira laing sakabeh jam. Fenomena kahirupan kiwari nu salah sahijina niban ka para nonoman ieu negara jeung bangsa. Leres wa. Ari kitu kumaha cenah wa? Ngamarudah watak jeung sifat nu nemongkeun katepayusan jadi panerus ieu negara warisan para leluhur nu bajuang ku sagala pangorbanan anu kacida mahalna. Leres Pak, sumuhun memang kitu. Kadang abdi masuk pengartos kitu ku fenomena zaman ayeuna. Ongkoh sakola pabalatap. Madrasah pada aya, pasantren tetinggalun, lembaga kursus pating pucunghul. Tutorial pembelajaran lan pelatihan galelar deui. Ari kitu kumaha Kang? Tapi naha
problematika khususnya di kalangan anak muda, boh remaja maupun di bawah umur, justru bertolak belakang. Kenakalan-kenakalan, arogan, anarkisme, tindakan kekerasan, pelecehan, bullying, silih ledek, silih rendahkeun, silih nonyolkeun kebencian. Jadi boro-boro bersaing kualitas, kapabilitas, jeung prestasi skill. Disidik mah mawa diri jeung kulawarga ge malah sakaba-kaba. Leres Kang, leres. Nyalah pohon gitu. Nyata kitu ja. Nu matak ge eta hal nu jadi sorotan pikeun di guar jeung di palire. Oh gitu nyawa. Cobi atuh kumaha kamandang pamendak sepuh. Ieu kamarudahan nu tumibah ka bangsa katut nagara teh. Khususon niban kalangan para nonoman generasi ieu negeri. Pangharapan tulang tonggong nu bakal jadi andalan na mangsa nu bakal datang. Cobi Pak, naon margina ieu teh bet kieu patut. Kajantenanana kalakuan barudak teh geuning nonyo nu teu parok alias bokrok teu paruk dipikaharep. Kumaha cukang lantaran margi cukang irung abdi mah parantos didagor 2 minggu ka tukang. Dugi ka ngaluarkeun saos. Ulah wa kanu duh kanu jauh, nyawang kanu anggal, nuding kanu tebe. Ai kitu kumaha wa? Urang titenan heula aya di mana jeung aya saha dina kahirupan sapopoena anu leuwih deukeut tur deuheus. Jaya di keluargana atuh di jerona aja sepuh Ibu Rama sareng raka-rakana. Pami di tempat pendidikan seperti sekolah mah tangtos nage aya ibu bapak guruna. Kitu nyata. Berarti penyebab hal ieu teh kekurangan anu vitalna bisa jadi aya di dinya. Bisa jadi aya di aranjeunna. Hari itu ari bapak kumaha ieu teh? Maksud bapak teh nyalahkeun Ibu Rama oge bapak ibu guruna gitu. Salah sahijina anu vital memang aya di eta jang. Aya di dinya. Sabab memang sapopoena pangaruh anu kuat ngaraksuk miraga sukma pikeun ngajadi pikir, rasa jeung tinakan nyati Ibu Ramana ti guru-guruna atanapi tu senior-seniorna alias lanceuk. Nah aya kitu Pak, kolot atanapi guru anu hayang anakna goreng akhlak, kurang bermoral, tumpul berilmu jeung atah terampil. Cobi tah kumaha wa? Nyari pada dasarna nama setiap sepuh, guru jeung senior pasti ngaharapkeun turta mere materi didikan supaya anak, supaya murid soleh-solehah, aktif kreatif, mandiri berprestasi, jujur pintar, akhlak mulia jeung terpuji. Pasti kitu jang. Moal mungkin sabalikna. Ras atuh kumaha anu ngajantenkeun dianggap panyabab ngabarudahna generasi ieu negeri teh? Naon pakuat pakait jeung kekurangan nu aya di kolot atanapi guruna? Nyaeta diantarana masalah metodena. Metodena aya nu kurang alias hanteu relevan atanapi memang bener-bener salah. Oh, metode. Kahartos. Keke dupi metode teh sejenis perabot dapur anu didamel tina naon. Nah tina tanah liat atanapi tina sabun colek. Haduh, ku perpisan dasar kampungan urang boga lanceuk. Eta metode pacarkeun perabot dapur. Duh, eueuh kanyaho. Kumaha karatnya Kang? Nah, ari cek maneh metode teh naon gareng? Eta teh nyaeta sejenis alat peternakan alias parab domba. Sarwana geuning jeung maneh ngaco metode make jeung parab domba. Sanesnya Kang? Tunggu metode mah sejenis sayur-sayuran.
Ari anu dimaksud kurang tepat atau napi salah dina metode teh nyaeta dina masalah carana, teknikna, pakuat pakait tina strategi supaya nganyahokeun kumaha kondisi fisik jeung psikis budak, naon bakat jeung potensina, naon kaunggulan turta kalemahanana, kumaha kaayaan kalayan tantangan zaman kiwari, tina naon heula jeung lebah mana, di mana oge kudu jeung saha perluna budak diatik dididik, ditata dibina sagulung sagalang di lingkunganana hingga dikembangkeun anu leuwih luas tur jero. Tah meureun para generasi tua teh hanteu taliti atanapi memang kaliru dina masalah eta. Bisa jadi oge tinggalin. Naon anu jadi sabab? Naon tah? Beda zaman, beda metode pembelajaranana. Sanajan sarua materina, tapi cara ngadidik 20 tahun ka tukang beda jeung cara ngadidik 20 tahun nu bakal datang. Jadi lamunnya kitu kasusna, nu mata wajar disebut kegagalan generasi muda mangrupakeun kegagalan generasi tua. Tapi nyapa ari ku kitu teh amada. Baheula mah geuning abdi di piwarang ngaos ku bapa. Karek ningal rinat jeung lengkah sepuh teh jol langsung segan. Langsung we ngagugu nurut. Tapi ayeuna jang geura salat cekuring teh jawabna teh ah bapak ge da acan. Jang ngapalkeun engke kerame sinetron ari waktuna sugan teh ngadeplok ngapalkeun ari teh eta muter kue main game online TikTok. Eta nu paling keheul mah anak dewek dewala minta duit nyebutkeun keur biaya ujian praktek. Nah kumaha kitu Pak? Ari heug dipake tumpangan Barcelona versus AC Milan hari teh. Anu menang versi Bandung pan. Duit erep ujian teu lulus. Bu, nya kitu Kang. Komo anak urang mah bangkar warah pisan. Sakitu disakolakeun, dipesantrenkeun, dipepatahan langsung supaya hafal sopan santun, tata krama. Tapi unggal minggu aya laporan bae gelut jeung gelut. Pas saya api omongin batur. Udah kumaha bapana atuh anak oge. Ari bapana pareman juga maneh mareng. Piraku deui anak gampang bager jeung soleh. Ih sok sanajan urang ketinggalna garang. Tapi di hareupeun anak mah iraha teuing urang nembongkeun sikap lembut. Rasaan kurang kumaha galak bapana. Tapi naha anakna bet jadi sangar. Nu matak oge mana kitu meureun daya tarik metode pembelajaran atanapi cara urang ngadidik maranehna teh teu leuwih rame tibatan HP, teu leuwih seru tibatan YouTube, teu leuwih berkesan tibatan media sosial, teu leuwih nonyol tibatan sinetron, teu leuwih mantap tibatan hiburan-hiburan anu suliweran. Dah baru kitu ah. Tantangan zaman mah geus tepi ka mana? Sedangkan orang salaku pangbimbing generasi ketakna masih berjalan di tempat. Leres bulan. Monoton teu bisa bersaing kualitas kalih prestasi. Minim variasi jeung improvisasi anu berarti. Nya balukarna eleh pikeun narik perhatian sangkan berkarakter. Berkepribadian anu sajatina sabab kurang peka kana kaayaan sakitar jeung anu leuwih luas. Dah leres kitu ah. Jadi lamunnya kitu kasusna nu matak wajar wajar kegagalan generasi muda teh bisa disebut mangrupakeun oge kegagalan generasi tua. Kitu eta teh nyawa. Sokan tenan numutkeun dawuhan Rasul oge apan yen anak anu anyar lahir teh ibarat kertas putih anu bersih kalayan suci. Mangka sepuhna lah anu bakal ngajadikeun dek Yahudi, Nasrani atanapi Majusi. Cek ungkapan lainna eta kertas putih bersih teh naharek ditulisan ku tinta hideung, hejo, beureum atanapi nu kumaha. Dah leres bulan. Tangtu kolotna anu mawa, anu ngalakukeun anu mere pangaruh. Tuh kitu apa?
Numatak di dia urang teh perlu kamotekaran, perlu kabinangkitan, kreativitas dibarengan ku kasabaran jeung kasih sayang anu tangtuna sajalur jeung katangtuan boh pandangan pedagogi sokomu agama mah. Kitu tah. Oh, mohon Pak. Kumaha pami ayeuna boh orang tua atanapi para ibu guru parantos matekar dina pembelajaran kali didikanana? Pan geuning lumayan pamangpaatan tina teknologi informasi jeung komunikasi teh. Aya program parenting, cara efektif bimbing anak sesuai dengan dunia dan zamannya. Training of learning and teaching sareng sajabina. Sok kumaha lamun masalahna parantos kitu? Upaya ti para ahli parantos dikerahkeun. Para guru sareng orang tua peka kana kaayaan, kana masalah anu terupdate. Tapi tetap wae generasi leungit kapribadian lan kurang berkarakter. Nah tetap dek nyalahkeun orang tua jeung guru anu dianggap kurang tepat, atawa dek nyalahkeun rumput yang sedang bergoyang. Lamun kasusna geus kitu, kakuranganana bisa jadi pakuat pakait jeung pihak sejen. Rada anggang seutik tinu deukeut jeung deheus ti barudak sapopoena. Nyaeta gede kemungkinan permasalahan kurangna aya di pihak otoritas. Oh gitu Wak. Aya di pihak otoritas dulu ujang. Apal meureun maneh gareng? Naon anu dimaksud otoritas ku Bapak cu? Cobi tak kumaha Kang Gareng. Nyatang pas bae atuh abdi terang pisan. Margi abdi pun gareng sangat mengerti kana naon anu dimaksud sareng definisi tina otoritas ku Bapak. Dah. Naon gareng? Upami orang angkat ke kota Bandung, di Soekarno-Hatta belok kiri ke Jalan Muhammad Toha. Teras pilari simpangan lapang Tegalega, didinya aya pertigaan ke Astana Anyar, tapi lurus bae nyaketan alun-alun. Tah didinya aya jalan otoritas. Atuh eta mah Jalan Oto Iskandar Dinata Gareng, Jalan Oto Iskandar Dinata eta mah. Maksud Bapak mau otoritas, Gareng otoritas. Dede. Ih, maneh mah. Anu dimaksud otoritas ku Bapak teh nyaeta pihak berwenang, pihak penguasa anu memang boga hak jeung kewajiban dinanggoni mencerdaskan kehidupan bangsa. Utamana ngaberdayakeun pendidikan ujang, pembelajaran atanapi bimbingan generasi muda anak bangsa. Naunganana, strukturalna, mekanisme kerjana, anggaranana, prioritasna geus ditangtukeun ku ahlina. Eta nya. Oh gitu nyawa. Tah kitu Kang Cepot, Kang Dawala, penjelasan ti abdi nembe anu sakitu jelas keur merele. Oh gua udah geus dijelaskeun ku Bapak. Aja Kang bedah warna. Ke Pak. Ieu mah masalah kompleks, tidak bisa disakompet daunkeun. Nah kumaha kitu Pak, lamun ayeuna kamarudahan para nonoman teh kakuranganana dina kewajiban pihak berwenang di pamarentah. Lebah mana anu disorotna? Cobita paling mana Pak? Nyaeta lebah fasilitas ujang. Fasilitas jeung sarana pendidikan lan pembelajaran. Anu mana di dieu pihak berwenang kurang pemberdayaan. Kurang pemberdayaan anu tepat dimasar kana kebutuhan anu sabenerna di lapangan. Nah kumaha kitu Wak? Ngaharapkeun generasi terampil tapi fasilitas sarana ruang keur ngukir keterampilanana malah minim. Ngaharapkeun generasi berkembang bakat, bertalenta tinggi tapi ruangna terbatas. Faktor pendorong konsen berprofesionalna masih lemah ujang. Masih jauh karena naon anu disebut saimbang atanapi layak. Komo lamun dibarengan teh mah ku panyimpangan salah sub anggaran apaan bisa ngacaulkeun kana program-program anu diharapkeun atuh kurikulum unggul sesamat muluk-muluk target acan dibarengan ku proses anu efisien dumasar kana kebutuhan anu nyana jeung lolobana di lapangan. Ngaharapkeun generasi kreatif jeung produktif tapi pangaruh sabodaranana malah dibikin konsumtif jeung henteu motivatif. Akhirnya moal bisa produktif
Berat lamun hayang nyetak SDM anu handal teh. Oh, nya Pak. Oh, anak tetangga abdi anu kahiji jago badminton. Nu kadua jago sepak bola. Tapi geus gedena kalaka jadi pangangguran. Senangan gawe. Eta bade disakolakeun bulu tangkis sareng sepak bola. Ngan nyata kitu mahal biayana. Padahal ngukurkeun bakat mah wani ngadu lah. Ngan akibat kurang duit jeung materi. Jadi we teu berlanjut. Karunya nya Kang. Dilatih dinu deukeut nyata alatna serba kurang. Manyat teu bisa berlanjut ari jago jeung berbakat mah. Apaan aya beasiswa keur nu bener-bener bertalenta? Ya, beasiswa mah bedi atuh. Nah, ari anak tetangga akak kelahiran tahun sabaraha? 87. Teuing genep 9 gitu. Paingan atuh dah jauh teuing geuning. Barang geus berkepala 3. Abdi mah eta anu paling karunya mah. Kumaha Jang? Barudak anu bener-bener karuliah di universitas, luhur-luhur nuntut ilmu ukir pangarti, anu salah sahiji tujuan pentingna nyaeta pikeun ngamunangkeun pagawean anu layak, mata pencaharian anu kaharti. Hari pas ijazah geus beunang, syarat dicumponan prosedur ditempuh, lapangan kerja menyempit. Peluang anu dikirakeun nyampak loba isu teu puguh malah direbut batur ongko cenah. Bahan ujian lain deui cenah. Oh gitu, baru teh Kang. Ingisnya we ditoker dihaja. Pan anu mampu berkarya ngarasa kurang dihargai di dalam negeri malah berkiprah di luar negeri. Jadi atuh lamun kitu mah meureunnya bisa disebut target dan cita-cita tidak dibarengi dengan proses yang berimbang. Sehingga itu bisa menimbulkan pajuriwat kahilir kagira dan mengakibatkan pula cungaut kagigir ka tukang anu akhirna ngageblok ka luhur ka handap. Tah, tuluy dina masalah sikap jeung moral anak bangsa anu diharapkeun oge. Sopan santun, tata krama, silih asa, silih asih, silih asuh, nyahan, dedehan, sabar, tawakal jeung rupa-rupa sifat terpuji anu diharapkeun. Apaan susah pikeun napakna diri-dirina di tengah-tengah hirup kumuh bersosial sabab media-media tontonan publik sakitu gampangna nimongkeun acara-acara atanapi tampilan-tampilan anu nukang nawong rejeung hal eta. Tinakan kekerasan teh mah, bullying teh mah, penyebaran kebencian dibarengan fitnah teh mah, glamorisme turta gaya liberal teh mah, pornografi, porno aksi teh mah, hasutan pemahaman nyimpang teh mah, jeung rupa-rupa bentuk lainna nu teu etis ditonton utamana ku nonoman nu keur mejehna perlu bimbingan. Laras kitu wa. Seolah-olah dihaja nyebar ngembang hal eta sumaramba. Jadi racun jiwa-jiwa pangeusi nagri sangkan poho jati diri. Tah ayeuna Pak, kumaha upami kasusna kieu? Kumaha Jang? Saupamina pihak otoritas parantos ngadamel prioritas, fasilitas kali sarana dibenahi, media pembelajaran digencarkeun, rojongan materi sami ngajadi, kan pami pemerintah tos berusaha maksimal sesuai kebutuhan dan kemampuan. Naon deui tah penyebab anu salajengna anu ngakibatkeun generasi nagri ngamarudah? Lamun geus kitu kaayaanana, pihak berwenang geus ngajalankeun hak serta kewajibanana sakumaha mesti nurutkeun ahlina. Sakumaha mistina, sakumaha anu parantos ditangtoskeun. Berarti urang teh perlu nganyahokeun yen ieu kamarudahan teh diakibatkeun ku pihak sejen deui anu tangtuna oge mangrupakeun golongan atanapi mangrupakeun kelompok anu terorganisir rejeung terencana anu memang maranehanana teh ngabogaan visi rejeung misi supaya ieu generasi nagri teh ngamarudah ilang karakter anu sanyana
Leungit kapribadian anu sajatina demi ngahontal hiji kauntungan ngaraih hiji hasil anu mucekil ku cara ngorobankeun barudak urang jadi komoditas jeung konsumen utama sasaranan. Tah kitu kemungkinan kejadian penyebab keur ieu perkara teh Ujang. Aya pihak sajian nu kitu nya Pak. Oh kitu Ujang. Naon untungna kitu Pak? Maranehna bet ngalakukeun misi jiga kitu patut. Otang tuh untung pisan. Untung anu ngagunung Ujang. Salah sahijina nyaeta pikeun ngajual produk di pasaran anu mana konsumenna para nonoman. Produk naon maksud Bapak teh? Produk kaos kaki atau di lemari es. Nyari produk nama bisa merupakan barang, bisa oge merupakan pemahaman-pemahaman atau ismu-ismu anu sangkan barudak kapangaruhan. Ngaliwatan media sosial teh ama, media informasi, komunikasi, malahan tehebat nyusup ke organisasi atau instansi anu populer jeung dunia anak utamana. Ngatas namakeun kamodernan pergaulan, ngatas namakeun perkembangan zaman, malahan wani ngatas namakeun pendidikan. Anu di jerona pinuh ku substansi anu nentang budaya luhur, ajaran agama, katut ideologi ieu negara. Papan lamun geus kakawasa, geus kacekel nonoman penerus ieu bangsa genah keur maranehna ngarambah ngajamah sagalarana. Naon anu jadi keunggulan di negara katut bangsa jadi milik ambisi-ambisina. Kitu nya tacu. Mohon memang leres Pak, indikasi dan bukti parantos nemrat. Kalau sampai anak-anak terpengaruh dengan perkembangan dan kemajuan zaman tanpa filter kali bimbingan anu efektif, apan maranehna teh bakal jadi korban atas media-media yang bertebaran dan berseliweran di tengah-tengah masyarakat dengan segala fenomena dan problematikanya. Korban naon maksud akad teh? Korban banjir atau napi korban musuh lapar? Korban sinetron yang tak mendidik, bobogohan tileletik. Tuluy korban naon deui? Korban TikTok, gutak-gitak gual-geol banyak gaya, kayak pasien rumah sakit jiwa. Korban apa lagi? Korban main game, bikin lupa waktu dan lingkungan. Korban apa lagi? Korban Facebook dan Instagram, posting foto ulang-elel kawas eme nu kacekek. Cekrek sana, cekrek sini, selfiean. Terus bikin status di beranda. Ih, aku lagi gabut nih. Like dan komen aku ya guys. Cie, WKWK. Hehe. Coba nanaonan eta. Kikituan gerak. Itu kan namanya tegablag kaisin. Hanya karena kepengen eksis, like, subscribe, follower, pengikut akun, views dan lonceng notifikasi, dipikakeun ka expose dan post konten yang tidak etis. Atuh, lamun kitu mah, kalau apabila seandainya kemajuan zaman ini begitu banyak diisi dengan penyimpangan-penyimpangan perilaku, konten-konten perusak akhlak, postingan-postingan peluntur moral, eta teh sarua jeung sami sareng sama dengan bisa ngarubah nama dari progres kualitas teknologi kemajuan zaman itu sendiri. Seperti modernisasi, globalisasi, jeung era digital. Ngarubah nama progres teknologi kemajuan zaman kumaha maksud maneh teh Gareng? Modernisasi jadi madorotnisasi. Globalisasi jadi gobloklisasi. Era digital jadi eranya teboga ka era. Padahal lamun hirup orang hayang loba like, subscribe, follower, views jeung lonceng notifikasi,
Apan Rasulullah oge parantos ngadawuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi orang teh lakukan heula kudu nama sesuatu yang bermutu, karya anu berkualitas, kalayan teu nyimpang tina syariat. Kanyahokeun bakat diri jeung pangabisa anu kirana bisa dikembangkeun jadi hal eta dina anggoning hirup kumuh bersaing secara sehat. Lamun geus kitu apaan najan urang teriak jeung teu pamrih oge, batur teh nya bakal resep we secara alami. Kinerja urang berkembang we. Apaan ari ngeunaan masalah melakukan sesuatu yang berguna keur diri sorangan jeung orang lain mah aya dongengna anu menginspirasi. Dongeng naon gitu Jang? Dongeng naon tah ka? Cik 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 cik. Dongeng sakadang kuya atanapi Pangeran Kodok. Lain atuh goreng. Nyata dongeng si Kabayan. Cara dapat follower yang banyak di medsos. Cikan kumaha carita si Kabayan anu inspiratif teh? Dina hiji poe si Kabayan nangenan babaturanana arnasan keur selfiean bari upload ka Facebook jeung Instagram. Hei Arnasan, keur naon maneh teh cukrak cekrek popotoan ulah lel kawas eme nu kacekek. Meuni teu pararantes teuing. Si Arnasan ngajawab, apan uing teh kepengen eksis supaya dapat follower yang banyak gitu ta. Pengikut akun puluhan ribu. Tuluy si Kabayan mere saran. Lamun maneh hayang menang follower anu taker, lakukanlah sesuatu yang berguna. Kumaha carana Kabayan? Si Arnasan nanya. Tingalikeun atuh saya. Nanti siang akan kutunjukkan semua follower-followerku yang sangat berguna itu. Tah pas pabeberang si Arnasan penasaran. Bener gitu si Kabayan loba followerna? Tuluy weh manehna teh ngintip ti kajauhan. Nalika aya di hiji tempat anu mana di dinya teh aya kandang hewan peliharaan jeung balong deet di hiji kotakan. Kasampak si Kabayan keur ngangon entog jeung meri anu sakitu lobana. Ngalut nuturkeun si Kabayan anu keur ngabagi parab. Pok si Kabayan ngomong, "Tuh nya ceuk saya oge Arnasan, saya mah banyak followerna. Pokna teh bari nunjuk ka entog-entog jeung meri." Mereka itu bisa dipencit kapan saja saat kita butuh. Apalagi kalau mau lebaran atau musim hajat, harganya bisa mahal. Lumayan buat nyukupin kebutuhan banyak orang. Oh, jadi follower nate entog nya jeung meri mun kitu mah. Nyata. Apaan supaya jadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Terus si Arnasana kumaha? Kabitaon teu hayang nurutan. Lain kabitaon deui atuh ngabales anu leuwih berguna jeung berharga tibatan si Kabayan. Kumaha ngabalesna? Tah minggu hareupna si Arnasan ngalamar kerja ka kebon binatang. Kabeneran manajemenna teh narima manehna jadi petugas kebun binatang bagian tukang marab sasatoan. Dina hiji waktu si Kabayan piknik ka kebun binatang eta. Kasampak si Arnasan keur ngerjakeun tugasna di dinya bari make seragam petugas. Hor geuning manehnya Arnasan jadi pagawe kebun binatang euy, ceuk si Kabayan hookeun. Kuring eta. Tuh tingali Kabayan, ayeuna mah follower uing oge leuwih loba tibatan maneh. Salian ti loba teh lucu jeung gararede deui. Ceuk si Arnasan bari nunjuk ka monyet, lutung, orangutan, gorila, simpanse, oha, surili jeung sajabana. Salian ti loba teh manehna ngasejahterakeun pagawe kebun binatang jeung ngahibur oge mere pengetahuan ka para pengunjung tentang sato persatoan. Halus mun bisa gitu mah. Ngan di dieu bapa kaira lain sakabeh anak incu kula jang ku fenomena anu lumangsung ka para generasi urang anu keur meunang ujian tina pangaruh kemajuan zaman ayeuna anu bisa ngaruksak akhlak salah sahiji rasikona. Bapa titip tingkatkeun kawaspadaan, kapermana tinggalan, kuatkan kualitas bimbingan rejeng binaan.
Oh, jantan kedak itunya, Pak. Nyata kitu, Jang. Amuing mata kahade cu. Mata kahade ku sakitu hidup anak incuk kula. Tingkatkeun kawaspadaan, tingkatkeun kapermana tinggalan, ilmu iman rejeng takwa kuatkeun dina diri anjeun sakabeh. Uncuk sumangga Bapak, eta jangan salira ku abdi diestokeun pisang. Diluhur disuhun dina embun-embunan, di tengah dina ati sanubari, dihandap sahipas dampal, sok sanaos dampal sampean abdi pinuh ku rerompeheun sareng kekeongan. Sami abdi ge Pak, diestokeun pisan sepuh, sumuhun Buya. Pendra. Barang Semar Badranaya Astra Jinga Dawala Nalakareng Saweg Imbal Wacana Sumar-sumar kemanigan Brata Kajadia sapratanipun Raden Gatot Kaca saking pringgadani kasatriaan Melajang Tengah sampun dumugi dhateng ngarsa wonten tumaritis sejak ngadugikeun hiji pamaksadan ka Semar Saparakanca.